Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui soksana semung dicemantarang langkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun haja dongeng nu katunda dina dinten kamari cecerna danar karya Alkok dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-34 na. Mudah-mudahan karena ia cara dongeng Sunda teh singa janten dikeun panglipur kalbu pangabarah manah hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngabumulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra saperti nya kolong tinggal waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prunggah. Nanar. Kumaha? Rina. Aduh kahoyong kah? Rina. Seriuskeun. Kada kahoyong naon? Rina anu teu neuteub. Kada beungeut nu jadi salakina. Sedengkeun Ainun anu tia tadi noong tur neuteub kana naon caritaan omongan Inung Tere jeung nu jadi bapana. Ainun harita ngecelakeun Cipanon teu nyangka Inung Terena nu sabersih kitu hatena. Ainun harita anu geus teu nanten nu geus teu kuat. Harita Ainun nyampeurkeun kana jadi bapa jeung Inung Terena nyatana Erina. Anu umurna teu jauh beda jeung manehanana. Beda satahunan. Bah. Erina. Duanana harita serentak ngareret. Ainun. Ainun. Aya di dieu. Ainun pantes nganangkeun sadayana, Pak. Erina kecil pisan moyana. Pak. Ainun harita nu nangkep kana jadi bapana. Yusupkeun beungeutna kana dadana. Erina. Erina nyunkeun papa. Erina nyunkeun papa. Kanggo Ujuk sareng mama. Ainun. Rina harita nu cengkat. Rina nu nangkep harita. Ka Ainun. Ainun anu malik nangkep kana jadi Inung Terena. Anu hampir saumur jeung dirina. Rina. Ainun teh nyang kita Rina bersimanahna. Ainun. Teteh teu miharap demi kebahagiaan teteh sareng papa Ainun. Ngejantenkeun Mama Alia. Ku jiwa tapi kunaon. Ainun anu beuki tarik we nangkeupna ka Erina. Ainun anu beuki percaya ka Erina.
Teu salah bapana ngawin ka Erina. Wanoja anu hampir sausia jeung dirina. Anu tetela ngabogaan hate anu bersih eueuh gantar kakaitan kana jadi inung. Jarang nu lain mah. Nu lain papanggih jeung pepotongan geus pasti dianggap maru tuh dianggap musuh sok sieun salakina direbut deui. Tapi asa balikna ke Erina. Wanoja geulis rancunik pamajikan Danar anu usiana beda satahun jeung dirina anu ayeuna masih sekolah kelas 3 SMA. Jelas jauh beda jeung wanoja nu lainna. Erina anu ngabogaan hate anu bersih tur mulia. Ainun ningali kenyataan kawas kitu tinu jadi inung terena ngagabrug ngaguk-guk ceurik ngarasa inung terena bener-bener ayeuna anu ngabogaan jiwa tur hate anu bersih. Erina, Ainun kan jadi pisan migahna. Papa bade uyan diserang mama. Danar harita nu neuteuf seukeut ka Erina anu jadi pamajikanana. Anu diteuteut harita imut bari jeung can meh baca panonna. Danar, Ainun naros cek Erina harita. Red Danar harita ngaredet kana jadi anakna. Ainun pami ieu kahoyong Ainun oge istri papa teh Erina teu aya alasan kanggo papa pikeun nolak anjeun duaan. Sabab anjeun duaan bintang dina hate papa. Erina, pami memang laras Erina ridho. Anu satadina akang teu hoyong uyahan deui. Tapi ieu permintaan ti Erina. Nah Erina laras-laras ridho. Danar, Erina ridho lillahi ta'ala. Sarta disebatkeun Erina alim, Erina bahagia. Tapi teh Alia anjeunna anyar dina kaayan Tunggara. Gabruk Danar harita ngagabruk nangkep pageuh kana jadi pamajikanana di hareupeun jadi anakna. Teu nyangka pamajikanana anu muda belia kawas kieu boga hate anu bersih. Boga hate anu eueuh gantara kakaitan di antara maranehanana sakabehanana. Antukna Danar harita mawa Erina jeung Ainun anu leumpang harita Ainun jelas lumung jauh. Siga numbung leupas ti Erina. Ainun anakna Danar anu saumur jeung Erina tangtuna. Sanajan saumur manehanana nyontok tinu jadi inung terena ayeuna. Kaweningan galih manehna hate anu bersih. Jelas manehna kudu nyontok kana jadi inung terena ayeuna. Srog harita karuhangan anu kebeneran Pak Harun, Bu Heni, Palilo jeung Bu Erna harita keur darariuk beriting harulang. Barang tiluan harita dararatang sararea harita ngareret. Di mana Danar?
Cek Bu Heni. Di pengker mah. Cek Danar harita bari goyo harita diuk. Gigireun anu jadi indung. Pak Harun jadi bapak harita neuteub seukeut ka Danar lantaran katingali Danar bararintit siga nu tos ceurik. Aya naon sabenerna Dan? Erina, Ainun, naon nu kajadian? Erina harita nu neuteub ka Danar. Nya kitu deui Ainun nu jadi anakna neuteub ka nu jadi bapana. Diteuteub harita surti supaya manehna pok ngomong ka nu jadi bapak. Oge kapalilo salaku mantan mertuana. Lah. Mah. Oge. Papa mertua sareng mama. Aya nu bari dicarioskeun ku Danar. Aya naon gitu Dan? Nya Dan, aya naon jeung sok carioskeun ka mama. Cek Bu Erna harita semua dari Dan keranan. Tiap kali ningali Danar. Nu tangtu dina hatena boga rasa kaduhung hanyeluna keranan. Anakna nyaeta Alia anu mutuskeun hubungan anak ku jalan cerai. Anu tangtuna dipicu ku Alia sorangan. Tapi Alia ayeuna geus teu bisa naon-naon kasebutna. Anu diponis lumpuh sukuna, anu encan tangtu iraha gara-gara benturan anu kacida pisan kuatna tina kecelakaan ngajadikeun Erina ayeuna teu kaya. Geus tangtu bakal hirupna oge dina kursi roda anu can bisa ditangtukeun iraha Alia bisa sembuhna. Para mitra kaum dangu sadayana. Indung bapakna ti kedua belah pihak harita narareuteup seukeut naon anu rek diomongkeun ku Danar. Harun anu neuteub seukeut pok ngomong. Aya naon Dan? Sok ngomongkeun ka bapak aya naon? Bah. Salasna abdi pengker neme diajak ku Erina. Ret sararea ngareret ka Erina. Erina anu direret ku sararea harita tungku. Aya naon? Erina anu nyuhunkeun. Alia ditikak deui. Danar anu nyuhunkeun rujuk deui ka Alia. Kumaha? Danar disuhunkeun rujuk di ka Alia ku Erina Pak. Sararea harita ting rareret. Palilo neuteub harita ka Danar. Ret ka Alia atrapi ka Erina. Pak Harun anu neuteub seukeut nya kitu deui jadi indungna. Bu Heni. Erina. Nah laras. Erina. Pantos mi barang Danar nikah. Rujuk di ka Alia. Alia harita atanapi Erina harita. Anu cengkat ngareret harita ka Danar. Pok Erina. Kalayan stabil Erina nyarita bari muanggut. Mah. Manggi Erina ngaros. Asa teu adil.
ayeuna teh Alia anu nuju ka Tunggaraan, sedangkan Erina sareng Kang Danar anu nuju bahagia. Erina tiasa ngabayangkeun mah. Sararea hari tengah rengat. Alia, Erina. Nah, keputusan Erina nitah ka Danar selagi hidup. Rujuk di ka Alia. Geus dipikirkeun matang-matang. Atos Pak. Dan kumaha cek hidup. Danar hari tengah reret ka Alia. Atar beka Erina. Nusa terusna gep nyepeng kana leungeunna Erina. Danar ayeuna apa? Bari nyumponan kana kahoyongna Erina. Senaos Danar pantas nolak itu sareng ieuna. Tapi Erina anu maksa. Alasan anak kuat. Alim ningali Alia anu Tunggara. Erina anu bahagia sareng abdi tangtosna. Intina Erina alim bahagia dina atas perintiran anu sanes. Alhamdulillah ya Allah. Danar teu salah hidup boga pamajikan teh. Erina, Papa kacida pisan bunga. Lain bunga pedah Danar balik tika Alia. Tapi bunga lantaran hidup geus nunjukkeun hate anu bersih. Erina, mama teh nyangka hidup Ridho salaki titah kawin deui, titah balik deui ke mantan. Mah, Alia istri ban nu sae. Pami Alia Pami teh Alia gaduh masalah di masa lalu na. Anu insya Allah teh Alia pantas ngarawaskeun diri sagala rupina. Insya Allah teh Alia belajar tina sagala rupina Pak. Bu Heni harita ngagabrug ka Erina. Bari ngaguguk. Musapan kana tongongna Erina. Deudeuhnya. Sanajan memang eta lain minantu pituin. Danar li anak asli manehanana. Tapi ku geus lila manehna cicing. Bebarengan jeung Danar tangtuna we. Danar teh teu dianggap sah-sah. Warisan sakabehna oge tangtuna dilagrageuna teh moal kasaha iwal ti ka Danar jeung nu jadi incuna. Palilo barang ngadenge kitu kecida pisan bungahna. Nya kitu deui Ibu Erna tangtuna nu langsung nyampeurkeun we ka Alia. Sirikna deku hari tadina ping-pingna Alia teu nyangka pamajikan Danar anu muda belia kawas kieu tapi tetela ngabogaan jiwa jeung hate anu bersih. Gantar kakaitan antara Alia jeung Erina. Antara hubungan Danar jeung dirina nya kitu di jeung Erina atrapi jeung Alia ayeuna. Waktu beuki nyerelek katingali sararea harita beungeutna mararahmay. Sararea ngabring ka ruangan Alia
Alia kerung hari telantaran jalma-jalma dararatang biasana sok culcel duaan ayeuna ngabling kabehanana kadi. Pubuhan eta ruangan teh ruangan VIP. Waheni gek diugi gireuna Alia. Alia, kumaha ayeuna geus? Alhamdulillah, Bu. Sekali ya hari teh nyebutna ke ibu. Ulah nyebut ibu. Panggil mama. Sakumaha Erina panggil mama nya. Alia hari terada kerung. Tapi teu burung we mahkut. Mah. Sekali ya sedengkeun palilo harita nyepengan kana pelebah leungeunna Elia. Gitu di Bu Erna. Tapi hiji oge eueuh nu ngomong masalah itu jeung ieu. Sabab ningali fisikna Elina heula ayeuna. Engke lamun geus kaluar ti rumah sakit tangtuna. Geus diperbolehkeun mulang kurang leuwih 3 poe deui meureunna. Erina bakal ngadenge naon anu bakal diomongkeun ku keluarga di Paharu. Di waktu ka waktu Erina Ainun anu ngajaga di dieu. Sedengkeun Danar anu memang tetep ke kantor. Sedengkeun Erina jeung Ainun anu masih kena sakola. Manehanana pre we. Lantaran memang sekolah oge sakedeung di akhir. Erina oge encan mutuskeun pikeun arek neruskeun ka mana. Tergantung nu jadi salakina nah arek diteruskeun atawa moalna. Lamun ceuk nu jadi salakina kudu diteruskeun nya tangtuna gagugu meureunna. Lamun ceuk nu jadi salakina tong diteruskeun nya tangtuna moal meureunna. Sedengkeun Ainun anu ayeuna masih kena kelas 2 SMP, atarapi kelas 2 SMA, geus tangtu bakal naik ke kelas 3. Posisina bakal lebih dewasa tangtuna. Waktu teu karasa 3 poe nu ditunggu-tunggu lantaran cek dokter sekitar 3 harian yang akan datang. Erina Ainun jeung Mahya satu keluargana bisa mulang ka kediamanana Alia di Cijerah. Antukna cunuk waktu ningang mangsana. Dokter geus mempersilahkeun pikeun Alia jeung keluargana pikeun mulang. Sabab Alia memang kondisina baik-baik saja. Ngan nyeta. Kahandapna fisikna anu tangtuna anu teu bisa leumpang lantaran kaganggu alias lumpuh we. Tapi sanajan kitu sararea antusias tur ngarasa bunga. Alia masih keneh tetep bisa salamat cek paribasa. Masalah kalumpuhan nu tangtuna lantaran teu dibejakeun paten nepi ka iraha. Tinggal nunggu keajaiban we cenah cek dokter. Teu disebutkeun ieu bakal lumpuh permanen bisa umur-umur. Suatu saat oke pasti bakal tapi duka kunaon carana. Nu tangtuna sararea oge tanda tanya kudu kumaha kira-kira. Antukna Danar harita anu geus nyiapkeun sagala rupana pikeun ngajak Alia pulang atanapi balik ka imahna. Nu tangtuna nya imah pasoleh atanapi imah palilo. Alia anu diuk dina kursi roda harita didorong keluar rumah sakit diturunkeun ku sararea. Pak Harun jeung Bu Heni anu satia harita nuturkeun we. Lantaran katalian ku Ainun tangtuna mantak Bu Heni teu daekeun balik komo geus aya omongan kitu ti Erina. Anu tangtuna bakal ngomongkeun itu jeung ieu di imah. Singkatna carita sararea geus nepi harita ka imah. Alia
anu ngarasa heran sabab katingali beungeut-beungeut jalma teh anu bararunga. Ningali Ainun, ningali Erina, Danar, jeung keluarga anu lain oge sarua bararunga. Beuneutan heuh bungah teh kulantaran manehna bisa balik we. Pada lain eta. Kabungah anu dibawa ku keluargana. Aya sangkut pautan, terutama Palilo anu kacida pekat tingali malah mai jeung bungah nama. Jeung pamajikanana alias indungna Alia. Sawa begeusnya. Danar ayeuna geus balik deui. Sanggeus nepi ka halaman harita Danar anu gerak giru nyiapkeun kursi rodana. Sedangkan lain ku tiba neuteuf we seukeut. Alia ngaradak bingung tur kaget ningali Danar ayeuna anu seolah-olah jadi salakina deui. Harita Alia neuteuf seukeut ka Danar. Pok Alia harita ngomong lantaran ngarasa era ngarasa teu kenah oge ku Erina. Anganan. Wios ieu mah ku pasoleh we. Teu sawios. Ayo. Erina, Kang. punten pangyanakeun eta tah. Erina harita nu mawa babawaan lainna. Nya kitu di Ainun harita nu mantuan. Danar harita nu mangku. Alia hate Alia nu dagdigjog teu pararuguh kunaon jeung aya naon. Nah Danar ujug-ujug asa bageur ka manehanana. Aya naon sabenerna? Dina hatena Alia tangtur tanda tanya ngerasa bingung sabab Danar anu biasa ge ngajauhan. Aya mah aya mun ngalongok mun ditu jeung ieuna tapi can pernah nebikakeun paantel kulit deui komo ieu sasalaman. Tapi ayeuna ditunjukkeun ku Danar hal aneh anu karasana ku Alia. Anu tangtuna can kepikiran ku Alia naon masalah. Rajeun salintas kepikiran meureunan pedah manehna lumpuh. Mantak Danar bageur teh. Kur kitu we nu aya dina pikiran manehna. Sanggeus nepi kana kursi roda teh ditahan ku Alia, ku Erina harita. Nah, sadapana ieu na urang dieukeun heula. Cik Erina harita beri ceklek, kuncina harita dibuka. Saterusna Erina nu ngadorong Alia sedengkeun Danar harita nuturkeun di gigireunana. Beuki bingung jeung beuki kaget keur Alia aya naon jeung aya naon maranehanana ayeuna. Erina geus puguh bageur ka dirina. Katurug-turug ayeuna salakina Erina mantan salaki manehanana oge sarua ayeuna jadi bageur ka manehanana. Aya naon sih sebenarnya? Kitu dina pikiranna kan pedah nepi ka ayeuna can kapecahkeun ku manehna. Sanggeus sararea nepi ka tengah imah. Erina harita diuk digigireun anu jadi bapakna tina kursi roda. Sedengkeun Erina diuk ngareneng jeung Danar. Nya kitu deui Ainun oge sarua ngareneng jeung Erina. Belah dieuna Ibu Heni jeung nu jadi salakina. Palilo diuk dina kursi ngareneng jeung nu jadi pamajikanana. Erina nata Elia harita nu tungkul we. Bingung manehanana aya naon jeung aya naon. Sakabeh beungeut anu mararancon nareuteub ka manehanana. Lu Alia harita tungkul asa teuing ka asa perasaan anu dagdigrug teu pararuguh. Si Bibi harita anu suruh sorengan nyuguhan itu jeung ieuna. Anu sok biasa kopi nahir kopi. Anu teh manis biasa nahir teh manis. Anu kana susu coklatnya susu coklat. Pok halita paharun ngomong di ngamimitian. Alia, kumaha kondisi ayeuna? Alia, salian ti sampean. Nah karaos sehat. Alia harita nyengkatkeun beungeutna, ret ngareret ka paharun. Alhamdulillah, Pak. Alia